aing butuh duit kumaha caranya yang ngasih duit teh ararese ayeuna tidak bae Bang Emok tereng bayareun deui oh aing boga bilang bener uang jual we ka tukang dagang gitu lah pasti payung ieu mah yakin rek aing uang tipu lah tukang dagang dagang teh mah jarempleng kieu kamarana deui teh ieu aya roda ditaringgalkeun kieu deui bawal sih mah payah dagang tuh payah turunkan kieu waduh mereka larisan dah ada atak-atak ke barudak sebenarnya kamarana nya hayang raris dagang hayang teh urang boga rahasiana rek mah gimana tilupun lain aya we ieu mah ti ajengan siap sok naon ngaborang teh naon ieu tah aya bungu si bahal moal asli lah bungu si bahal ieu mah ieu mah dijamin dagang laris manis coy waduh sing sumpah air mah duit teh eueuh tuh jangan borahkeun aku aya 2000 rek wah banyak 2000 atuh 2000 100.000 ya teh benerna ge make ieu aslina dagang laris manis bahan zori aya apa lain ieu mah tasbih ti Arab asli eta mah cok ambuan geura seungit tuh nya saeng oge asli ieu mah buat ti Arab 100 sabaraha tuh aing juga duit kitu 10 lah rek ulah 10 atuh kita 10.000 di jam sering sawareh euy aduh aing arungkat mani kabina-bina ieu aduh bisa tah yang geus bae atuh lah tah nya dik kemon laris ku aing ditambahan deui siap nuhun nya sudah nu atuh ya laris pake ieu teh pake atuh pake wah ieu nah beuti dijual pan aing butuh duit wah matak dijual oge bisa tulang wah lah hari dijual mah nya wah ini rek dipake sudah ada laris dagangan tapi mun teu payu ku aing dibikin deh lumayan tukang dagang teh pisan ku aing beunang we dibobodo padahal mah gelang pamanggih ieu teh harga 2000-an wah namanya ya siap dipake sok sing laris dijamin aing mah saduh aing mah laris pisan aing ge aing dipake meunang 1 juta sapoe mah aslina teh moal gagal alhamdulillah nya aing siap lah kadenya oke siap alhamdulillah aing menang duit ieu mah kaya sakalian bayar Bang Emokna lah tukang dagang teh teu pisan teh aing bobodo lumayan aing pokona mah ulah sampai panggil deui lah bahaya panggil mah anjay